urang nuluykeun ayat tina ayat nu pohara jasa nu ayat tersebut diluhur khitab ka para mukminin ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman innahu pastina ari nginum arak nu ngamabokeun nu nutupan kana akal ngawalah wahweulehuhkeun kana diri seserian sorangan senyum sorangan ngabudah sungutna mata beureum molotot tepuguh pikiranana ngalayang aya keboreuneuh pajar pamajikanana tumpakan kunyana kos kitu nu mabok mah bolon puguh jelema sehat-sehat diedan-edan ku soranganana tangkal jauh pajar bebenena tangkepan kunyana kadeleuna ku urang jariji aya manaleuna eta komru sedengkeun ayeuna mah di Indonesia teh geus jadi Amerika mabok teh jadi ngetren di kalangan anak muda mana naudzubillah min baheula mah kalangan anak muda ku ari mah geus merabah ka para pejabat Inggris lamun negara urang pake ulin mararabok pejabat teh Gusti Allah nu agung nyahoan bae cenah teh kiai atuh pan baheula lurah ti baheula mararabok nyekelan botol kadeuleu ku masyarakat beri nongton orkes baheula lain nu kuari mah teu pati baheula ieu mah tapi masyarakat neuleuh lurahna mabok ja araraman bae barariasa bae geus aya atuh kararitu sabaraha tentara nu mabok di hareupeun masyarakat sabaraha polisi nu mabok di hareupeun masyarakat aju pejabat-pejabat cenah kiai mah bohong aing bohong koran pan emang kiai maca koran numpuk koran urut di warung dibaca ku aing pangangguran urut bungkus tarasi di deuleu dibaca ternyata dokter sedang mengecek Pemda kumaha coba eta pegawai-pegawai apakah air seninya terjangkit ternyata ada sekian persen jadi koran teman ukos gitu mah salah aing salah koran bener aing bener koran nu jelas bener gitu bae pokona mah pan cenah ngabenerkeun negara teu ecreug mun ecreug nyana negara ecreug gitu bae pokona mah insyaallah pas gitulah ieu mabok nang Yahudi ngasupkeun kristenisasi di Indonesia teu jalan angel cek nyana lain deui jeung di negara-negara lain tetep bae beringas bae di Indonesia mah can wayah dibombardir ku aing cek Amerika lantaran masih kena teger pemikiranana diasupan minuman teu kuat masyaallah anak muda geus rusak pikiranana aju kuari mah ustad ge ngari nu marak ustad nang nginum bir ustad insyaallah encan aya ka kiai mah kakara ka ustad doang ustad nu mana ge ustad anu tadina lain masantren ustad ge ngan julukan doang aya anu tadina masantren mah walekeun nya euy atuh neuleuhna ge geus gregeteun bangsa ti pasantren ya mah tadina teh sakola aju di ustad anu lebaran nerbolah gitu kira-kira Asyada ulah gitu kiai lantaran di dieu loba nerbo atuh bukan sahaja. Jadi cenah kiai nu tasawuf ge perbo aing lain ka kiai nu tasawuf kasihan nu di dieu. Sakitu bae. Emang salah? Henteu, teu salah kurang bener doang. Aduh. Nu biasana sasalaman lebaran lantaran perbo embung lah moal ka Cilongok cenah aing moal silaturahmi. Henteu tah asal teu silaturahmi bae lebaran rebo
emang kiai greget teu urusannya na jeung Allah jeung aing greget jante teu urusannya na jeung Allah atuh teu greget saeutik-eutik aja bisi pajar kula greget kana lebaran perbo atuh adik kula ge di Jogja lebaranana tatanggana teu punya naon teu atuh ja perbo atuh masalah guru kula di Garut ja perbo atuh nya kula greget atuh henteu jasa dulur kula tadi kawaron atuh rebo nya masalah teu greget teu naon atuh biasa bae greget henteu sama sekali henteu aduh Gusti Allah pajar greget teu naon greget masing-masing teh urusannya na jeung Allah gitu teh masyaallah ya keur carita kuari minuman merajalela luar biasa dua maisir judi urang mah teu nyaho lah perjudian kelas kakap di luhur teu nyaho ieu mah dihandap bae main bola bae Kiai Haji jeung Kiai Haji tarohan tolol main bola di TV tarohan deres sama nureuneuh pake tarohan ayo cek sia lalaki teu awewe tapi ulah nanya ka bidan nu USG ayo tarohan kos kitu bae tarohan Masya Allah jadi judi teh geus datang ka handap jasa ya Allah ya Rabbi mana deui wal ansab arja-arja jeung patung-patung mana deui wal azlam duh Masya Allah ngundi-ngundi nasib melalui panah khususna umumna jeung naon bae supaya nasib bagus diundi eta nu kos kitu supaya hayang ti heula kaluarna arisan teh coba kumaha koclok ngundi teh ngaranna atuh haram azlam teh geus kitu di kumaha ge haram supaya yang ti heula abeh nasib bagus ka Mekah tahun ieu lantaran ieu teh kitu naon aya 20-an ieu teh arisan haji undi we atuh undi sok deuk kumaha dikoclok apakah hendak make panah atuh azlam teh haram masih ya Allah ya Rabbi azal ngundi azal supaya nasib bagus aja diundi kumaha bae cara ngundi nama atuh haram coba diutang-hitung ya coba diutang-hitung supaya usaha ieu bagus ayo coba ari baheula mah sangaran anu tulis ye so aju diasupkeun kana panah aju panahna ditarik geus ditarik dilempeng mun kena kanu dimaksud bagus berarti eta teh kos kitu azlam ngaranna azlam teh lah kos kitu mah hese cenah kiai ieu bae tulis di dieuna teh kaju diputerkeun rolet teh ngaranna atuh eta kos kitu azlam kan aduh Masya Allah eta atuh sarua bae dikoclok teu beunang ulah Masya Allah teh eta teh rijsum min amalis syaiton bahasana ge rijsun kokotor najis min amalis syaiton mantak fajtanibuh jauhan ku anjeun eta teh min amalis minum min amali syaiton judi min amali syaiton patung min amali syaiton ngundi nasib azlam ngaranna min amali syaiton kamari tah kuari mah deuk jaritakeun karakter setan tipe setan tipikal setan. Jadi setan teh boga karakter. Jelema ge kan boga karakter masing-masing. Aya nu karakterna teh ieu teh hayangna teh ngwiridan bae. Aya nu karakterna teh hayang salat bae, karakter baragus sama dah.
aya karakter tehnya nama berpikir baik jujur baik karakter bagus aya karakter teh dek nipu baik tileletik nek nipu baiknya nama karakter teh kos kitu teh tipikal aya karakter natenya nate namanya mangiceupan ka awewe banginan jasa teu kudu make pulat pelet nya nama eta karakter teh kos kitu ngaranna eta karakter. Nah jeung deui aya anu karakterna teh hayang teh judik bae tileuletik bae koplok menangan bae eta karakter teh karakter hoki teh eta berkarakter aya karakter teh politik tileuletik teh aya karakter teh ieu teh berekonomi aya karakter teh berbudaya tileuletikna teh eta dideuleu karakterna budak ge budak ti SD keneh geus kadeuleu karakterna teh. Lamun ku urang ditanya 2 kali 2 sabaraha? 4. Bener ieu embe buntutna aya sabaraha? 3. Karakterna lain deui bodoh ieu budak ge. Embe 3 buntutna. Aya angel ka ngitung ieu kos kieu mah ieu. Budak teh eta. Tileuletik urang ditanya. Terus aya anu nyanyi bae ugal igel. Oh, berarti karakterna ieu kana budaya ieu budak teh. Aya anu kitu kuna nulis bae dan lain sebagainya geus karakter eta karakter lain. Eta kos kitu tah aya tileuletik teh kanyahoan, tipikal teh kanyahoan. Nu mantak potensi-potensi nu aya di budak teh ya, tah eta nu kudu dipupuk mah. Potensi nu aya di budak pupuk. Mun ieu budak teh ieu politikna rada bagus, kanyahoan kok bisa politik aja. Duit bapana laleungitan bae lain politik mah atuh maling bisaan malingna kayawan tileuletik teh Masya Allah tak eta tileuletik teh geus kayawan mantak lingkungan teh ngadidik dirina bakalna lamun bapana ahli politik indungna teh politikus sarua bae lahirlah budak kadeuleu kurang ringkak-ringkakna teh macaan kelas-kelas internasional, macaan sejarah dan lain sebagainya. Ieu budak watakna kajen kuku mage karena berpolitik. Didik ku urang supaya jadi bener-bener ahli politik yang nangtungkeun jeung nanjeurkeun negara. Lantaran negara dipimpin ku politikus-politikus bok-bok sugan bae anak urang ieu. Rada bagus ieu politikus. Jadi politikna teh tenden di lingkungan anu berpolitik. Sakolakeun mengarah kadinya jang naon ya pengganti Bung Karno kitu atuh. Nah tileuletikna ieu budak teh macaan Al-Qur'an we hadis we tanyana-nanyana teh bangsa rurukunan bae gitu dan syarat oh ieu berarti budak ka agama ieu ka agama ceng tanya ieu sia mun geus sakola deuk ka mana ieu mondok ulah mah lah sakola we henteu ulah mah deuk mondok bae emang konon gitu loba berkat atuh beres ieu mondoknya yang berkat doang ieu budak ge. Beres sih kos kieu bae eta. Lempengkeun ku urang lempengkeun. Sia atuh di pondok mah teu ulah resep kacau Ambonna. Ah kudu kumaha tuh lempengkeun didik di pondok pesantren. Sok. Jadi ulah naon kitu ngaranna ngahalangan arus tentang arus ulah. Dan terus eta teh ku Gusti Allah geus dibere karakter. Tah eta manusia teh kos kitu. Karakterna. Anak kurang yang ditanya teh si awewe atuh teu kudu ditanya di deuleu bae anu resepna teh ka santri mun awewe teh anu resepna teh ieu teh kanu bangsa pungplapeng play bae aya anu resepna teh ka pejabat eta anak teh tah di deuleu ku urang tah eta teh ulah ditentang arusna sanajan dikawinkeun ka pejabat pilihlah pejabat anu jujur gitu mun eueuh di Indonesia ka mesro ka ditu kan misro sugana we amis di jero mah eta teh karakter teu bisa ditentang harusna sebab jana teh bakalna kitu lemah namun ditentang teh lemah mun anak urang karakterna bangona kori ieu budak lantaran di kamar cai ge ieu budak narik bae di kamar ieu budak narik bae au tuh mending ngebeten-beten berarti budak kori ka jadi hukum ge tah kurang ya apa ayo asal nu bener bae supaya ka dituna deuk sanu neruskeun atuh tajwid qiraat teh. Nah tapi jang lain boga pikiran supaya jadi juara internasional lain jang ngoboran minimal sakampungnyana sakabupaten atau non gitu ngarasa desa sakecamatan supaya rarafih ye makharijul hurufna tajwidna
jadi nu lurus tah eta karakter ngaranna nya tipe-tipe. Nah kuari mah deuk nyaritakeun karakter syaiton. Setan teh boga karakter tah ieu karakterna ieu. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Innama ta'alian pasti berarti yuridu mengharapkan syaitan munculkan setan nimbulkan setan ayukia ngabuktikeun bainakum diantara aranjeun kabeh al adawata kana mumusuhan wal baghdha jeung bebenduan kebencian karakter setan mah horenganan imimiti dijieun datang ka kuarinya nama deuk nimbulkeun jeung ngamunculkeun adawah jeung baghdha. Masya Allah setan mah kos kitu bae tah mah deuk ngadu-ngadukeun bae kiai jeung kiai supaya ngadu ustad jeung ustad supaya ngadu jeung supaya bendu lurah jeung lurah pejabat jeung pejabat pemerintah jeung pemerintah geus beres ngararadu kepala jeung kepala kuari mah supaya ngadu antara pejabat jeung rakyat ngadu di dinya. Ya Allah setan mah kos kitu bae moal aya benerna setan mah pokona mah karakter setan teh ti mimiti dijieun datang ka kuari datang ka kiamat nya mah ayu kia bainakumul adawata wal baghdha. Waalaikumsalam. Kiai ieu ndek lebaran poe naon? Poe Salasa. Di mana dasar ngitung aing mah boga keyakinan. Ajo. Ngajakan ka teu ngajak aing ngabejakeun doang, milu hayu teu kajeung. Aing mah aing bae lantaran ngaji. Geus percaya ka ilmu na ngadekeman teh tanah ngaji milu elos teu percaya elos tuh masalah lain cenah kiai anu mah parwa atuh kaje pan cenah kiai mah bisa kos kiai emang kiai itu mah sok ngomongkeun kiai bae jurig dah nu datang teh ta jurig setan eta eta teh nyana teh keur kaasupan setan sebab nyana nu ngadu-ngadu ada watawal baghdha gitu teh. Masya Allah nempel ka jelema setan mah teu ngabungkeul atuh mun ngabungkeul batu kurang teu nyaho si aing geus belajar di Bogor naon ngurusan tales mun kadeuleu setan atuh loba nu gelut teu kadeuleu nempel tek kos kitu tah jadi diadu-adukeun adawat wal baghdha. Masya Allah eta karakter setan kos kitu tak nempel di partai Golkar nempel di PDI ngadu Golkar jeung PDI kotrek ribut adawah wal baghdha partai Golkar jeung PDI ribut adawah wal baghdha tentu boro-boro eta urusan partai urusan pasantren bae ge ribut kiai jeung kiai ribut. Ya Allah manteke macam-macam ke lebaran kamari mah kiai poe naon lebaran Salasa geus kula ge deuk nuturkeun kiai mangga aya jelema nu teu wau tapi ngaji ka dieu kiai lebaran poe naon Salasa gas urang Salasa pokona urang ngajina ge di kiai kukumaha ge kiai pokona mah tuturkeun geus aja nama Salasa we geus pokona mah urang lembur rek Salasa dek rebab pokona mah Salasa we geus tuturkeun kiai beres aya nu kieu ai kiai Cilongok poe naon sa lebaran Salasa urang ngerebok pan kunaon gitu pokona rebok lamun kiai si Cilongok rebok Salasa urang mah kitu we pokona mah pokona aing malakur bae jeung kiai Cilongok geus pokona mah mun nyana rebok aing Salasa mun nyana Salasa aing rebok jurig da kos gitu sanajan udeng-udeng na gede jurig dan kos gitu beneran aing mah lain lalaga jasa Salasa jeung rebo mah pada boga patokan ulah silih salahkeun ulah sebab teh mah boga keyakinan jeung boga ilmu masing-masing tah nu kos kitu nu salah mata ai kiai Cilongok poe naon poe Salasa rebo aing mah bedakeun ka masyarakat rebo
lamun Kiai Cilongok kerbo salasa urget jasa cenah aing mah ka Kiai Cilongok eta kajenting udeng-udengna gede jurig tadi engke mah mun kapangi jeung Kiai kos kitu Kiai jurig ji rebo jeung salasa mah boga-boga patokan ulah silih omongkeun kula ngomongkeun henteu ji atuh kula mah geus hisab ngaji baheulana sok besi endeuh nyaritakeun nanyakeun hisab atuh datang ulah ngocomang di tukang bae tampiling bisa ku aing atuh sieun deuk rebo atuh lolos ka ditu rebo ru'yat nu bener ru'yatna apa kudu kos kitu teh ru'yat nu aslina dina fikih tinggal di araraji bae tinggal di araraji apakah isbat teh kudu kos kitu teh aji atuh kitabna isbat teh kudu kos kitu bejakeun ka pamarentah kitu apa lain lamun aya anu ru'yat teh lah di luar kalangannya nah kemudian henteu ditarima apakah kudu kumaha teh tanyakeun coba ka kiai ru'yat teh kudu kitu apa henteu pemerintah teh mun aya nu ru'yat misalna aya nu neuleuh di dieu bebejak ka pemerintah teu ditarima neuleuh jasa aing mah limaan neuleuhna ge haji teu ditarima henteu kumaha apakah kudu terus bae sidang sakumaha DPR kudu kitu apa teh tinggal dibaca bae tah bae da ulama jelema dhaif ilmuna tinggal coba disurahkeun dina kitab fikihna kudu kitu apa henteu coba ayo lamun emang kudu kitu nyieun deui kitabna tek ceuli aing mun kudu kos kitu lain kudu kitu ja lain kudu kos kitu dipancen Kiai marah amat emang aing mah sakapeung waktu marah puguh boro-boro ka sia aing mah ka anak aing ge dijiwir-jiwir bae ka anak mah teh eta kos kitu tah caritana geus nu salah nu bener aing doang nu bener mah cenah teh mah ego sekali-sekali lah ego lah ayo lamun urang nyaritakeun omongan baheula ieu nyaritakeun aki-aki baheula guru urang nu baheula ya ahli hisab teh ngomong kieu ye kolot urang guru urang coba ge tanyakeun ka kolot-kolot urang anu umurna geus 80 tahun ka ditu ari tanggal mah budak tanggal 1 kadeuleuna ku lauk tanggal 2 kadeuleuna ku manuk mata siang moal kadeuleu tanggal 3 kadeuleuna ku mangkeluk ku beungeut sia ka mangkeluk ngaranna ari ieu mah tanggal 2 geus sagede kumaha eta matak nu poe rebo teh di deuleu bang mana bulan mana sudah makan kumaha sih mantak geus bae berbagai keyakinan ulah silih omongkeun urang ulah kitu kapropakasi ku tangkorak setan ngaduhkeun akhirna geus kiai anu mah anu kiai kiai ngomongkeun geus pokona mah aing mah musuh jeung kiai anu mah eta gara-gara nyana tah ieu lah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo jeung sakola mah atuh nu poe rebo hayu atuh boga keyakinan rebo nu boga salah sayu boga keyakinan salah sayu masalah geus ulah sok digede-gedekeun keur managara keur ajur kieu kiaina alala ajur deui geus ulah naon teh jeung aing moal ka Cilongok ja lebaran rebo emang aya nu dicarekan ku aing jauh ngan nu da tampiling doang aya teh jauh masyaallah tah ieu keterbatasan SDM urang teu masalah tah urusan ibadah ai urusan salah sajeng meroboh dimasalahkeun ai anaknya nu teu puasa teu dimasalahkeun lebaran teu puasa henteu eta nu masyaallah aya nu ngoncian masjid bae ngadadak kiai meuli kunci pohara dirantai tukang hareup ulah poe Salasa cek nya teh atuh aing seuri we je kos kararita mah teh si kiai jakula mah di masjid dieu dibejakeun ka masyarakat besi yakin ka hitungan kula ieu Salasa besi teu yakin besi aya nu neuk lebaran perbo pake deui ieu masjid sebab lain nu kula nu Allah los atuh mantak raon si kos kitu ya Allah ya Rabbi tah ieu teh hararese jasa tah hayang lempeng teh yang lempeng teh lempeng hese jasa masyaallah pohara iyalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal
bagus tapi di dia mah keur nyaritakeun fil khamri wal maisir sebab arak jeung judi iyalah setan teh kitu ayuki bainakumul adawat wal lain di dinya bae ieu mah keur kabeneran turusna keur nyaritakeun khamri wal maisir nah kuari dituluykeun diteruskeun nyaritakeun karakter setan padahal di luar eta tuh kitu bae setan mah di luar khamri wal maisir ge kitu bae mantep wayahna kuari urang sapuk deui di lembur nu tadina perbo nu tadina salasa salaman deui ulah yang masalah tuh kumamun ka bawa paeh manya ustad teu nanya gara-gara lebaran beda bawa modar ku ustad coba eta kira-kira tuh nah, aya nu kieu tapi aing sebenarnya aja nama da Cilongok geus ngadenge ti mimiti ge puasa teh Salasa dan pan aing teh ieu teh di kucuran dana bos aing mun kadang ngerebop pan besi eueuh eta doang tah aing mempertahankan eta lumayan tah geus berak rebo bae bos ngamuk engke teu beres teh kiai tolol tah bos aya nu kieu bae ye pan urang mah mui deuleu mui kakasia mui di kecamatan ge hormati kakasia henteu pan aya kula mah jeung percayana ka Cilongok salah atuh Cilongok mah Cilongok bae kakasia tah hormati tah pan mui nyana mui engke nyana diturunkeun geus tuturkeun kakasia bae geus cek mana ge kitu atuh geus lah jadi berarti ibadahna nuturkeun mui modar tas ya kayak di akhirat mah ibadah mau lakos gitu ibadah mah keyakinan komo lamun kieu ye hiji jelema kula mah ngan sakadar ngabahas doang hiji jelema belajar zikir di kiai anu haju kiai anu poe Salasa nyana poe Rebo moal menang paet putus di daerah botorekat pokos itu putus bae geus moal jadi boro-boro jadi wali jadi solihin ge mus moal jasa sebab naon nyana ditungtun yakin pan torekat mah lain nungtun ilmu fikih nungtun ilmu yakin urang kieu bae ge ngaji nuturkeun ahli torekat bakal boga yakin tapi ketika teu akur moal boga yakin pingplan munten ke masyarakatna ge lah ulang-ulang ngaji ka nyana lah kunaon nyana mah lebaran rebo Pak eta sekarang itu di lembur teh tah jeung ngaji nage atuh direct henteu ke masyarakat teh sebab teu boga yakin mun aya hiji jelema guru zikir guruna rebo misalnya ieu mah keur jadi terbo nyana Salasa moal boga faed putus dina torekat mah pan torekat mah lain nungtun ilmu fikih lain nungtun ilmu fikih lain nungtun ilmu alat lain ilmu maani nungtun ilmu yakin kudu akur bae jeung guru teh tanyakeun guru urang poe naon guru urang geus yakin sebab nyana mah atuh geus nu ngitung-ngitungna leuwih sieunan guru tibatan halayak rame ka Gusti Allah sebab nyana mah anu selalu jeung Gusti Allah ieu mah keur carita ahli tarekat gua mah lain ieu mah keur carita ahli tarekat leuwih sieuneun nyana ka Gusti Allah sebab nyana mah perhitunganna dibalik aya muridna nu teu akur masalah ngan putus di perjalanan moal boga faed boro-boro jadi wali jadi solihin ge henteu kecuali ganti nyana Muhammad Solihin masalah tamat tuh kos kitu teh geus urang guari mah ulah silih salakeun kahareupna beusi aya deui ulah jadi masalah ieu mah ibadah berbagai keyakinan sebab ahli falak mah kabeh ge ahli falak ngitung teh 2 darjah leuwih hampir 3 darjah nu ngitung falak 1 darjah setengah dikaburkeun tah maka jeung kuku bae nu ngaran falak ti Sabang sampai Merauke 2 darjah setengah leuwih wabehan sulam mah kecuali lain sulam buatan Yahudi anu rumusna nu eueuh di otak urang aya di otak Yahudi atuh deuk naon mah make nu kos kitu hiji bae kitab buatan ulama titik geus bae percaya jasa ka ulama geus tuturkeun sakitu beres
atuh jadi khotib dong teu naon salat kartin teu khotib bakal sakurmi tuturan khotib bah tukang khutbah ulah salat geus batur salat perbonya na diuk we ngarokok beres aingan enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hampura sebenarnya mah kula mah teu sungguh salat teh nya geus jadi khotib doang ye nya oh masalah ngimaman utulah jauh di kitab lagi lebaran 2 kali pangnangankeun coba atuh lebaran 2 kali wa yuzanu salatul id maroten jauh sekali lebaran jangan sekali geus ulah sok bingung-bingung nu ditita sakali bae ulah sok hajunyeun hancengan deui kula mah poe Salasa puasa kula mah lebaranna poe Salasa salatna poe Salasa geus lamun kula deuk ditita mah neangan deui nu rebo mah kitu bae si tegas ieu mah eta si hayang nanon geus ka ambeul ku cili aing ge lah pokona jadi teu konsisten anu rebo bae geus ulah ngomongkeun jore ulah naon komat mah keur puasa keneh geus salah kula mah perbo ditita jadi imam teu bisa kula mah rebo geus titik bae kula mah neuk bukana jeung lebaranna perbo titik geus imam mah Salasa neangan poe Salasa nyanana ngeunaheun urangna ngeunaheun jadi boga kayakinan geus ngeunaheun eta nu pingplan tah bangsa kiai bayaran teh bangsa kiai 08 tah mah tah atuh angkutan kota pasar kemis itu boga kayakinan jadi mingplankeun atuh lamun boga keyakinan mah kula mah lebaranna poe Salasa geus deuk khutbahna poe Salasa salatna poe Salasa geus imam perbo di masjid di ditu teh nu perbo ulah aya naon nya kula-kula nyana beres kan nyana neangan ieu mah kieu sih perbo engke atuh kula engke ka ditu nya engke kula mah di dia perbo Salasa engke kula ge ngawotapan we di ditu emang itu sebar itu tanah guys kiai nu lain ibadah mah geus kadari itu jasa geus kanyahoan jasa ku aing sorban tinggal sorban lah pokona eta lah setan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha di mana ieu fil khamri wal maisir nomor kahiji nomor kaduana wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah setan di samping nimbulkeun adawat wal bagdo terhadap halayak rame manusia berbagai lapisan masyarakat timimiti kelas kakap tepikeun ka kelas teri diadu-adukeun supaya timbul demonstrasi nah ieu deui setan nambahan wa yasuddakum an dzikrillah nutupan nahanan ngahalangan setan ka aranjeun kabeh teh an dzikrillahi wa anus sholati na zikir ka Allah jeung tina salat jelema nu mabok jelema nu judi dihalangan ku setan moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka Gusti Allah mana coba pemabok jeung pejudi nu salat malaya mana pemabok jeung pejudi anu zikir ka Allah moal aya setan jadi berarti atuh setan teh di dieu teh nimbulkeun dua masalah ka mapasidan hiji mapasidi dunyawiyah nomor kedua mapasidi diniyah mapasidi dunyawiyah ieu adalah bagdo jeung adawa jeung bagdo datang ka garlut jelema kiai jeung kiai teu beres silih omongkeun ustad jeung ustad silih omongkeun akhirna mah pengikut jeung pengikutna ribut nah ieulah urusan dunia urusan agama na ieu wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah dihalangan ku setan tina zikir ka Gusti Allah jeung salat teu daekeun bae pokona mah ahli mabok ahli judi jeung sajabana zikir ka Allah salat ka Gusti Allah lantaran setan jadi kerugianna dua dunia jeung akhirat mabok ieu mah anu sok dicaritakeun teh ieu anu sok dicaritakeun ku para ulama ku para kiai dina berbagai kitab
baheula di Bani Israil aya hiji kiai ngaranna Kiai Barsiso anu manehanana teh ibadah geus 220 tahun teu pernah kaluar-luar boga santrina teh puluhan ribu anu geus bisa hiber 60.000 santrinya anu geus bisa kakalayangan di awang-awang 60.000 encan nu sejen mah anu kakarak ngaji amil jurumiah mah beuh tah mah ambuala ya pabalatak. Ieu mah nu geus bisa awang-awang 60.000 datang ke malaikat sabiwir hiji langit ka hiji datang ka langit ka 7 teh nyaritakeun keistimewaan Ki Barsiso unggal poe amalna teh naek ka luhur diiring-iring ku malaikat datang ka iblis di handapeun tangkal caringin ngalamun geus ai runtuh waruntung geus ngan bangun sekean deui ya tetangga saya ditereup aya sekena hiji nya siki seke naon karangarana caringin ragaji habak cek iblis Barsiso hebat-hebat deui muridna kakalayangan di awang-awang nu sejen buncan murid nu sejen Masya Allah puluhan ribu cak set aing nyawa di mana alamatna eta Barsiso teh datang nyana make udeng-udeng ngaleuwihan ti Ki Barsiso gedena jubahna Ki Barsiso make hiji nyana make dua aju sorban ka dieu Ki Barsiso mangan sauku datang ka cangkeng nyana mah datang ka handap ka dieu oh gede jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Ki Barsiso ti mana? Abdi ti tebih cenah kan. Aya naon? Hayang ngiring ibadah we sareng mama di dieu. Kabita abdi mah ku mama di mana-mana muridna aya. Aju abdi marek di dieu we ibadah mun aya pagahkeun atuh ku kiai di tamagahan atuh abdi rek magahan. Aya tuh. Dipasingkeun ku nyata budak nu leutik we pagahannya nya teh lamun kadeuleu bagus ke naik waduh luar biasa bagahan ngaji eta setan teh waduh bisaan jasa tuh magahan ngaji ge kadang-kadang di pendopo magahan ngaji jeung Ki Pudoli kadang-kadang di balai desa magahan ngaji kecamatan ya anu bangsa leueur we gitu magahan ngaji aya nu teu leueur mah teu geus kitu tah terus we nyana magahan ngaji insyaallah waktu di masjidna pernah eta iblis teh tilu penting teu balik cek Ki Barsiso teh pohara amat ieu tamu ibadahna ja aing ge aing asana itu balik-balik mah teu kuat. Aju pas menang 3 poe teh diajak dahar. Yuk urang dahar kayu henteu abdi mah moal dahar. Pan abdi mah lamun keur ibadah cak setan teh geus teu hayang dahar teu hayang naon. Wih. Cek Barsiso parah ieu mah. Parah ieu mah. Geuting diajak besi erek sare disadiakeun di ditu di kamar aya di hareup atau ada di tukang abdi mah tos sababaraha bulan teu sare lantaran nikmat jasa ibadah. Wih cek Barsiso wah ti aing ge ieu aing kudu teu sare mah jeung teu dahar teu kuat kitanya nu bebeneranana ieu kumaha ieu bisa jadi ki abdi mah kuari teh nikmat jasa ibadah teh ninggalkeun dahar jeung nginum jeung ninggalkeun sare cak Barsiso kula ge ieu kula ieu we dahar mah dahar we sare mah sare malah wayah ka pamajikan ja biasa ka pamajikan kok ieu mah kuat amat bogakan nikmatan kula ngeunaheun jasa ternyata teu dahar teu nginum teu sare teh ibadah teh ngeunah waduh cak Barsiso aing eleh ku jelema ieu puara ieu ayo di deketan ke ieu bisa ngeunah kieu mimitina kumaha emang mimitina kumaha
mimitina mata tadina kula teh maksiat ka Gusti sanggeus maksiat aju tobat jadi asal inget ka maksiat istighfar asal inget ka maksiat datang ka ngeunaheun ku ari teh mantek ceuk kula teh jelema saha bae nu teu pernah maksiat tadina ibadah moal ngeunaheun tetep kudu maksiat heula memehna eta nasehatan eta kos nu bener jasa kadengena ku ceuli urang teh kahartipan ku kula ieu manggih nikmat jeung lazat teh baheulana teh ieu teh sok zina baheula teh sok judi sok mabok ku ari tak tobat asal inget ka dinya ngebiri-gidig asal inget ka dinya ngebiri-gidig nu mantak geus teu hayang asal inget we ka dinya tah tobat kula teu hayang dahar asal inget we ka dinya teu hayang sare nu mantak ku ari teu sare teu dahar teh inget we ka dinya tah timbul we lazat ngilaheun seakan-akan Allah aya di hareupeun widih cak kibar siso ngelehkeun guru aing mah guru aing ge teu pernah kos kieu dongeng terus ngobrol deui kula atuh hayang coba atuh kumaha teh supaya nikmat teu masalah sakeuna teh nu penting mah atuh asal mun daek atuh maksiat bae zina bae zina heula atuh ih Suki bersisuatu zina maka bayi embung atuh ngabunuh bae budak bae tuh budak letik bae bunuh jadi engke aya inget-ingetan embung anu paling ringan mah mabok makan teu ngarugikeun sasaha ngarugikeun batur henteu ngan sorangan doang tah asal geus urang mabok engke ge karasa urang walah weuh tah engke urang cager urang teh jadi kaduhung tobat ti dinya pikiran ku kibar siso sayang ngeunaheun ibadah jadi kudu dosa heula nya bener oge atuh emang setan teh barang kibar siso asup teh ka imah atuh nya asup deh ka jero cut ngotrek-ngotrek di jero hate ya teh lamun teu maksiat teh mana aya ibadah ngeunaheun tetep ya kudu maksiat heula tanya di jero hate terus nggak bisik-bisikin ya tuh lamun teu sanggup zina jeung teu sanggup ngabunuh mah paling ringan ya mabok lah tah aju cek hatena teh ka mana meuli mah itu di dieu tah lurus jalan pengkolan di dinya kan aya warung cewek deui di teu dagangna ge di dinya tuh urang Subang bangun aya tadi menor teh di dinya tah eta bae di dinya kena bisikan setan kibar siso langsung we nya teh tas magrib teh nguluyur teh ka warung aya bener langsung nya meuli minuman bener awewe di dinya nu ngaladenana ge biasa minuman mah nu ngaladenna ge emang awewe wae tiba heula ge datang ka kuari langsung ditenggak lek wah oi dunia milikku wah cak kibar siso yo mantap kulantarannya atuh mabok tidak ada raja kecuali saya ini raja koang-koang merencekeun geus bae keur mabok atuh ngaranna ge aya eta pelayananna teh nah ini makanan gua kan raja ceknya udah buka rokmu nih kok raja saya kan raja ntar gua bayar berapa saja pokoknya pengen berapa kamu dibayar nanti jubahku masih gede jore mah tungtung ada budak mabok rak itu ka jubah-jubah buka androk dibuka androk nah dalemannya buka waktu dek kabur teu bisa wewedek di zina punya natek begitu beres di zina jol salakina goblok beur di jelema ngazinahan pamajikan aing teu beres ya mah ieu terus dicarekan ku salakina begitu dicarekan gelut mubabok jeung salakina aya peso dibunuh ku nyana bret salakina beres kan nya mabok nya zina nya ngabunuh cek kibar siswa aduh iblis badidinya terus tenggak lagi setan lagi belum seberapa itu kan baru satu sloki tambah lagi lok setan ngerahkan masyarakat woi
ulah tenang-tenang di warung aya nu mabok, perzinahan terjadi, pembunuhan terjadi, kok masyarakat cicing bae, setan teh kos kitu provokator. Masya Allah, atuh kadarinya masyarakat pemuda-pemuda tuh, ya bener ieu mah, awewe nang aku bener di sini, bener. Aya dibunuh salaki kula lantaran nyanana tadina gelut dibunuh, aya peso kapiheulaan salaki kula. Waktu ditewak kibar situ, blek diadili lantaran boga kitu kesalahan ngazinahan jeung ngabunuh. Dipancung kibar situ. Dipancung kieu bae teh. Nyaho hendak dibunuh kibar siso teh keputusanana lantaran membunuh jelema nu bunuh mesti bunuh deui. Kieu pancung kieu. Jol setan datang deui. Yai, kumaha ku ari? Duh, gara-gara sia. Aing bisa kos kieu ceukna keur ngeunah aing magahan ngaji ibadah. Kos kieu we wakanyalakeun ceuk setan teh. Tenang bae heulana. Nah, tenang-tenang aing keputusan nepen ieu. Dibunuh ceukna gara-gara sia, geus aing mah tobat bae ka Gusti Allah. Kan sasaranna hayang ngeunaheun ibadah. Atuh jadi boro-boro ngeunaheun ceukna teh. Aing dibunuh kieu. Saeutik deui. Asal geus loba tobat, sok tobat terus cek nyana teh terus coba ge ka kula ge sujud. Kumaha sujudna cek nyana pan aing dipancung. Geus teu kudu dipancung, teu kudu kumaha sujud mah bisa bae ku mata bae isyarah. Sujud bae gerak ge. Bakal ngeunaheun ge ibadah teh lantaran pan kula guru maneh. Geus ayeuna mah sujud bae geus ka guru ku ari mah ieu. Aing maneh teh saha? Ieu teh kula teh setan. Tapi setan geus jadi wali. Setan jadi wali. Geus pokona mah ku ari mah sujud, geus gara sujud gara ge. Sujud. Ieu keun ngarasakeun nyeri cenah awak ieu. Cenah teh asana teh kudu ditembak, teu kudu dibacok ke paeh ieu mah ieu. Sakarat cenah. Heuh geus gara sujud bae ge ngeunaheun ge. Hayu geus gara sujud geus sujud. Kicep bae jeung isarah, kicep jeung isarahnya bahwa eta teh pangeran disujudan terus hos bae. Nauzubillah min mantak ulah sok agul ku ilmu, ulah agung ku pangaruh, ulah agung ku mulya contoh kibar siso masyaallah. Nah ieu naon ieu? Naon ieu? Ieu tah إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. Ngahalangan tina zikir ka Allah jeung tina salat. Jelema nu mabok sanajan zikir ge tah mah eueuh di jero hate aya nangan disungut doang. Sanajan nyana salat eueuh di jero hate tah mangan saukur zahirna doang. Jelema mabok mah moal beres kajen kumaha ge. Wayana sakitu awas hati-hati khamri jeung maisir. Judi jeung mabok. Mabok jeung judi. Nu kuari ambalayah jasa mabok jeung judi. Urang we keur ngabahas di dieu balik bae ka imah pengkolan bitung nu mabok. Pengkolan Cikupa nu keur mabok. Di pasar Kemis nu mabok. Kadena ge lain orang pasar Kemis, urang Lampung. Orang pasar Kemis mah nurutan doang. Maju ka belah dina jualan. Ya Allah ya Rabbi, nu judi terus bae, geus puguh remi, geus puguh gaple, geus puguh main bola sodok, biliar dan lain sebagainya. Naik deui ka luhur. Wah, judi-judi kelas kakap. Moal eureun emang mabok bakal eureun disuplai ku Amerika ka dieu. Disuplai ku Amerika ku Yahudi teh titah marabok. Geus aya kerjasama jeung pemerintahan urang emang kumaha gitu. Geus moal bisa beres lantaran emang dek dihancurkeun karakter bagusna, dek dihancurkeun budaya baikna di Indonesia teh, dek dihancurkeun ku Yahudi nu bakal engkena dek diyahudikeun, dek dikristenkeun ieu teh negara urang teh. Ngan hese bae lantaran loba nu lillahi taala nyana resepeun jasa Yahudi mah mun aya di bawah naungan yayasan, tapi tah model pasantren salap gregeteun jasa. Sebab kekuatan bangsa jeung umat ya timbul ti pasantren. Nu geus teu bisa disogok-sogok.
anu lebaran mun rebo bae salasa bae henteu nya rebonya salasa eta kos kitu Pak atuh mama kiai lebaran naon salasa alhamdulillah terang kapanggih jeung rebo kiai rebo ih kumaha sih kiai kos kiai di salasa aya umat di rebo aya ieu tah lumayan insyaallah alhamdulillah salahna nurutkeun cek manusia tapi geura pae eta kiai geura pae nah bakal kumaha engke di hareupeun Allah tanggung jawab dirina ka Gusti Allah lamun ibadah henteu berkeyakinan kos kitu tak eta teh salah kos kitu yakinkeun ulah karena mui ulah karena yayasan ulah karena bos yakin ru'yat titik yakin hisab imkan ru'yat titik eta kakarak ibadah ketika orang engke disidang ku Gusti Allah ayo uci maju siap lebaran poe naon Selasa atas dasar apa hitungan dina kitab Sulamun Nainin kulang hitung 2 darjah, 9 apa bisa dipertanggungjawabkan Ki Mansurna hudangkeun atuh Gusti nu nyieun kitabna ayanya na pendek leutik oke udang-udang aya naon ya iya tanggung jawab coba ngitungna heula besi salah sok kutek ja bener cenah ngitungna tanggung jawab imkanur ru'yat anna hada imkanir ru'yat darjatani paksaro ieu meunang sabaraha 2,9 bener Gusti haja uci dan kawan-kawan surga dek kumaha Masya Allah Kiai lebaran dari apa? Rabu berdasarkan ru'yat bener atau ru'yatnya? Bener atau tidak bener kulama ngadengikeun di televisi itu bae pokona manggeus aja percaya kulama lantaran nyana teh kapan diberi mandat ku negara bener berdasarkan ru'yat pokona mah kulama rebo berdasarkan ru'yat. Coba panggil nu ru'yatna. Tah, bener maneh ieu ru'yatna bener. Waktu ru'yat bulan teu gadel alangan. Serius ya kumaha serius? Nu sebenarnya mah emang salah sebenarnya. Cek ngantengan haju direbokeun bae lah. Kitu bae pokona mah. Ah, ieu salah. Kulama teu nyaho salah cak masyarakat jeung cak kiai. Penting bakalan lantaran kulama hirup di negara, kemudian negara ngayakeun badan hisab, badan ru'yat. Nah, kulama ngadayakeun televisi jacak dina piki, degekeun informasi pemerintah. Kula nuturkeun pemerintah, sorga nama. Tinggal lu ieu neraka jahanam. Iya. Pan cenah kiai nyaho salah atuh nyaho jasa. Emang kumaha? Tanggal 17 Ramadan aya nuzulul Quran di Yogyakarta di pesantren Adukula, pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin. Anu ceramahna tokoh daripada NU di dinya. Ieu mah kepada NU ya Muhammadiyah kan? Mun Muhammadiyah usir. Aing pajar Muhammadiyah puguh. Aduh. Geus masalah geus aing mah Muhammadiyah kang bangsa Kangjeng Nabi Muhammad dapina lain kang bangsa organisasi Muhammadiyah. Nah, kumaha teh ceritana? Nyeritakan urusan nuzulul Quran ujung-ujungnya ceknyana siapa yang ikut NU lebaran hari Rabu dan siapa yang akan ikut Muhammadiyah lebaran hari Selasa eta tanggal 17 Ramadan. Masa sih kos kitu ceramah nontak telepon ka kula kok kiai begini katanya Kak Haji ini ceramahnya. Ah kiai bangsat eta kos kitu. Ini kan kiai kita kiai NU nya bukan NU yang Gus Dur tuh mah. NU-nya yang NU amal bejakeun lah ku aing lah. Tuh, kan kos gitu tuh. Tanggal 17 Ramadan geus ngomong kos gitu. Siapa yang ikut NU lebaran Rabu dan siapa yang ikut Muhammadiyah lebaran Selasa. Jauh melung ti mana-mana encan ru'yat can naon geus nganyatakeun kos gitu. Berarti geus dikondisikeun lebaran menurut pemerintah dasar pengelolaan NU harus hari Rabu. Dek ru'yat dek henteu. Ayo. Ndek kumaha? Sababaraha poe deui ka lebaran malam minggu aya tamu ti Jakarta sampai jam 12 peuting moal bejakeun ngaranna dahar jeung kula dongeng nyana kiai pemerintah akan Rabu kiai tetep sasa cak nyana saya juga Selasa pejabat luhur we pokona punclot we pokona mangga
beneran nih malain lalagaan kayak bisa dipanggil jelemangan mau dibejakeun ngaranna kok bisa gitu teh kieu cenah Kiai ta Muhammadiyah dan NU tetap memaksakan akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat salahnya nak salah kula benernya nak bener kula nyana ngomong di hareupeun kula tas dahar duaan bae akan Rabu pemerintah dikelola oleh NU kieu di luhur teu keur teu beres jasa urang lebaran poe Salasa malam minggu nanya ka dieu minggu Senin Selasa 2 hari deui ka lebaran geus dinyatakeun lebaran pemerintah akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat deuk kumaha sih kukula dibukakeun we ieu mah pada urang na bae ieu mah ulah bebeja kasasaan ka di itu kieu deui ieu mah keur carita pan ieu mah ibadah ulah dibawa-bawa ka mana ulah mangan sakadar nganyatakeun sing yakin sia ibadah tah berdasarkan kos kitu dongeng-dongengna Masya Allah dongeng nu katilu deui dongeng nu katilu pejabat di Kabupaten Tangerang jeung pejabat di Kabupaten Serang deket jasa jadi jeung bupati nanya ka kula eta teh poe naon eta ya Senin berarti sapoe deui ka lebaran ngomong jeung kula Senin kieu poe naon lebaran Salasa berdasarkan hisab bapak oge cenah geus Salasa bae pemerintah mah deuk rebo pan pemerintah mah ru'yat tapi direbokeun bae endeu kumaha endeu kumaha kurang kumaha coba nu datang ka ceuli aing teh pan orang NU ngan eueuh tulisanana di NU kantor teu boga naon teu boga pan aing mah tapi aing orang NU lain orang Muhammadiyah cirina NU make kunut aing jeung usoli tah kerasa kusian lebaran poe Rebo ulah dibejakeun ka ka kiai di dieu aing nyaho jasa kiai nu poe Rebo teh ye nyaho jasa di ditu nyaho di ditu nyaho emang nyaho na kieu mah tuh pan urang lembur bebeja ka aing ayo malah main ngagogoreng aing kiai ge sarua bae lah pengaco teh mah Ki Uci di mana urang Jati aya kiai teh pokona mah pendek jelemana ya pengaco teh mah Ki Uci udah dituturkeun ya ayo geura ngacoan sia tah ngacoan aing deuleukeun tungtungna sia ku aing si aing mah lain ngadoakeun deuleukeun tungtungna bae ngacoan sia tah ngacoan aing ha awas ya udah sok ngomongkeun aing sieun sia ka aing aing mah naon kos kitu we pokona mah aya deui nu ngomong ngoy gorengkeun Ki Uci jadi kos kitu jasa atuh datang ulah sok dihareup maksudna kiai deuk poe naon bae salah berdasarkeun naon gitu bae sih ulah sok ngomongkeun ditu kan ku gara-gara umatna haju menuturkeun ka dieu nya ditinggalkeun umat haju ngomongkeun ka aing mun teu tolol jasa kiai belah mana belah kulon teh mah aya sa kiaina rada jangkung-jangkung teh mah geus nyaho we pokona mah tanya di mana umatna bebeja ka aing tah mah bener ka bae ge ieu mah keur carita supaya yakin kula yakin poe Salasa teh kos kitu ta perjalananna tunggul tanggal 17 geus nganyatakeun Rebo NU kumaha sih mantak ti jauh-jauh kene kula nyaritakeun NU ku ari moal beres abu-abu sebab NU ku ari dikaluhan ku SBY NU teh dikaluhan ku SBY cau PKB di Kaluhan ku SBY PKB nu kuari teh di Kaluhan nu mantap kula teu bersuara ge di Kaluhan geus teu kudu datang ka aing sia PKB aing nyaho jasa geus di Kaluhan ajubana deui loba lah nu di Kaluhan hendak mun ditanya kiai tahun ieu milih partai mana nyieun partai sorangan aing geus di Kaluhan kabeh atuh kumaha tuh Masya Allah ieu negara urang teh kos kieu ieu mah keur carita supaya boga keyakinan tah kos kitu tah geus ulah carita ilmu ku ari mah carita dongeng-dongeng na kos kitu dongengna aju barang tanggal 2 bulan bau temu wow mantak nu poe Rebo mah teu neuleuh bulan entah ieu mah teu neuleuh tuh da entan teu tungkul bae nya mah sile Masya Allah aya nu nanya ka kula Kiai nanya hampura cenah kula lebaran apa Rebo ih ulah hampuran ka kula teh urusan kiai jeung Gusti Allah lain kula barang tanggal muka 2 neuleuh bulan gede jasa teh mah ukuran tanggal 3 haju kudu kumaha ye ngabenerkeun kula baca bae ku kiai heulana beusi jadi masalah engke jeung kula mah nah, talek bae heula kitabna lain beusi kula cenah ieu atuh hartuna engke poe lebaran teh Salasa puasa keneh pan haram atuh teh mah kumaha kiai bae geus ka ditu teu dijawab ku kula teu
dari jauh baca baik kitabna baca baik teh kitabna aya nu kos kitu tah kula doraka meureun doraka kiai teh mah geus ka ditu aya ngomong kieu Kiai Uji tetap wajib kodo cenah lantaran lebaran apa Salasa datang sia ka aing datang sia ka aing urang sok ditukangeun anjing menggonggong naon karena ka dinuna kamilah kabur aduh geus aya masalah ieu keur nyaritakeun kayakinan yakin kula poe Salasa di samping itu informasi Yogyakarta informasi ti Punclot ti luhur malam Minggu poe Senin di dieu ngarebokeun ru'yat atau tidak ru'yat tah eta teh ulah kos kitu mudah-mudahan ka hareup nagara urang anu kuari keur dikelola ku urang ulah kitu ieu teh omongan kula bagian daripada nyentil pemerintah supaya rapih ka hareupna nu enggeus mah enggeus ulah sok dijadikeun masalah kurang ulah ditimbul-timbulkeun deui ieu mah keur carita ieu sampaikeun ka presiden nu kahareupna beusi aya kos kieu rapihkeun manta kunaon hijikeun Muhammadiyah jeung NU di atas meja sok umat nu dihandap supaya ulah kalabur ulah paberencai sebab paberencaina umat Amerika seserian Belanda seserian kafir seserian urang teh mung disengsirikeun ku kafir rapihkeun atuh mantak naon pengalaman di zaman Soeharto bagian ru'yat mah jageus pinter urang teh di zaman Bung Karno sabaraha puluh tahun urang jageus pinter urusan ru'yat mah kunaon makin kadieu makin bodoh atuh heran makin canggih makin bodoh anu bagus nama di zaman Soeharto ge cokot bae nu bagus teh di zaman Bung Karno cokot bae walaupun memang nyana dilengser-lengserkeun nu bagus nama tetep kurang kudu ditiru urusan ru'yatna di zaman Soeharto teu pernah pimplan di zaman Bung Karno teu pernah pimplan mantep jasa begitu maghrib lah beres pan ieu mah nundek lebaran Salasa geus beubeulian haju direbokeun ngalamun duit geus beak pake meuli kotok ya ieu tolol jasa ieu mui jeung pamarentah goblok nu ngagoblok-goblok tah nu lebaran rebo nu lebaran Salasa mah jatuh ngagoblok-goblok ke pemerintah nu lebaran rebo aing beakeun dana ieu goblok jasa ayo sia nu mantap pemerintah ceulina peng digoblok-goblok ku masyarakat goblok cenah aing geus takbir datang ka jam 10 aju eureun geus ngariung sagala rupa isu kudu ngariung depan aya nu dihandap mah geus lain urusan bener jeung teu bener nya mah nyaritakeun urusan ngariung Masya Allah hajupan anu lebaran mah henteu jamilu karbo tapi puasa mah henteu tanggung jawab saja bae tah hayu sia lantaran ngembingplankeun pemerintahanana lebaran mah tetep rebo nya ngadengungkeun mah tapi puasa Salasana ge geus henteu puasa tungtung nama lebaran rebo henteu Salasa henteu ji henteu kumaha nah ucapan ieu bagian daripada demo pribadi kula artinya demo ge lain deuk nanaon ieu teh bangsa urang ieu nagara urang kula boga hak untuk meluruskeun jeung merapihkeun ulah dijadikeun permasalahan nu enggeus mah kahareupna perbaiki mantak naon Muhammadiyah jeung NU ulah pagede-gede hulu ja eueuh atuh ieu naon kitu ngaranna kopiah nomor 20 eueuh panggede-gede 7 8 10 ieu pagede-gede hulu ieu embung ele ieu embung hijikeun urusan ru'yat mah dihandap umat neuleukeun dihandap umat mempertahatikeun aya nu percaya ka kiaina aya nu percaya ka pemerintahna nu salah kabeh ge tapi kan jadi acak-acakan kieu nah iyalah setan gara-garana asup ka tubuh NU asup ka tubuh Muhammadiyah asup ka tubuh pemerintah dijadikan adawat wal bagdo lain ku sebab khamri wal maisir baik tapi terjadilah adawat al bagdo adawah wal bagdo setan ya engke mah usir setan teh hijikeun ulah aya jadi kariuhan coba saha di luhurna anu bagian daripada badan ru'yat hijikeun ulah gede hulu ka hareupna sakitu bae tah lain lalagaan ikan masalah teh masalah pertanggungjawaban di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala nu sanajan
ieu teh geus katempo jasa ku masyarakat. Katempo ieu mah geus permainanna geus teu kudu dicaritakeun ka hareupna bangsa urang, nagara urang, dulur-dulur urang. Ieu teh kabeh nu dilaluhur, wayahna coba berpikir. Mantap kula malaman lebaran didatangan ku camat, datang camat ge lain dek negor kula nya mah, dek lebaran. Aju ka polsek, kula ngajukeun, Pak. Apa salahnya NU dan Muhammadiyah nggak usah dijadikan badan ru'yat? Cobalah cari yang di luar organisasi. Coba di luar organisasi yang suruh ru'yatnya coba. Yang menghitung dan ru'yat di luar organisasi. Waktu nggak bisa cek camat ya. Oh sarwana berarti ya. Cek polisi. Cek polsek waktu nggak bisa cek pemerintah memegang siapa. Oh berarti itu tuh nggak bisa. Mandak kudu dihijikeun we Muhammadiyah di bidang ieu bae, di bidang lain-lain mah kajeun. Sakitu tah nya ulah sampikeun ka ieu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sakali deui urang ngadoa ka Gusti Allah asana meureun di dieu loba ieu jelema teh leuwih ti 1000 mah. Mudah-mudahan kiai jeung kiai sararapuk, ustad jeung ustad sararapuk, santri jeung santri sararapuk, masyarakat jeung pemerintah sararapuk jeung pemerintah mudah-mudahan kahareupna bisa ngomean ngabeneran urusan ru'yat teh khususna umumna jeung sagala rupana sehingga ulah aya naon-naon urusan peribadahan urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung urang percaya ka pemerintah ulah model kuari geus teu percaya ka pemerintah teh timbulkeun deui kepercayaan, timbulkeun deui hudangkeun deui kepercayaan, rapihkeun deui jelema-jelema nu tadi diajakan di bidang ru'yat ulah diajak tahun hareup mah, ulah diajak tahun hareup mah neangan jelema-jelema nu anyar deui anu rapih anu ulah kabeungkeut ku urusan naon-naon khusus we nyana urusanana urusan peribadahan. Amin ya robbal. Lamun disimpulkeun kurang kemudian ditungtungan ayat ifal antum muntahun di dia teh maka aya istifham mananya banyak geus caritakeun ngajejeleh urusan khamri jeung maisir kuari aya prak aya pertanyaan pahal antum maka anata antum aranjeun kabeh muntahuna areureun ndeukereun tang moal tina ngalaksanakeun khamri jeung maisir lain kitu ieu teh nyatakeun intahu aran maneh tidak ngalaksanakeun minuman khamr jeung judi tapi make bahasana make bahasa ieu make bahasa istifham berarti bilagahna anu luar biasa ieu teh istifham tapi bimana amr li amri istiftain nah kadituna aya jadi ieu teh istifham teh atuh pantolabu malam yahsul waqta tolab nanyakeun ngaranna tapi di dieu mah ieu amr berarti istifham bimana amr majaz pokos kieu ngaranna teh indah berarti sama sarwajeng kieu anak urang mama awewe bae nu dibawana teh hiji buukna beureum kadua kadang-kadang dengkulna jeung pingpingna kadeuleu hiji waktu bujalna ge kadeuleu insyaallah haju pernah kadeuleu deui ku bapana teh nyana teh di bar ai bapak ai anak bebeja ka kolotna teh dek dikawin ya Allah sakolotna nyaramna teh kieu kan bahasa kolotna barang anakna ngomong kanu jadi bapana bah ulah atuh kula teh ieu geus aya maksud kawin geura lamar saha tuh kabogoh kula nu mana teh eta teh nu pernah diajak ka dieu cek bapana aing ngalarang langsung henteu abeh ngeunaheun ieu kaceulina abeh katarima ceng rumah tangga teh pan lain sapoe dua poe saminggu sebulan 2 bulan salila hirupan ceng rumah tangga teh abah mah atuh ngahayukeun bae sapira abah manganteur jeung ngabiayaan insyaallah jaha ceng teh anak abah. Tapi ingat ceng lain jang 1 tahun 2 tahun komo sapoe 2 poe hajupan aceng teh beureun mun kawin ka dinya boga turunan ai kitu kunaon bah atuh ja abah mah neangan we hiji tah mah buukna beureum
nomor kaduana tuur na kayak kadeulean ping-ping na kadeuleun pernah ku aceng dibawa ka dieu pan bujal na kayak kadeuleun emang kunaon gitu atuh abah kabinta bae tolol sama bapana goblok di hongkong seruan eta mah ya Allah ya juga teh lain kadinya cak anakna lain kitu cak bapana abah mah atuh ja sanajan teu mazantren teh osok ngaji mingguan-mingguan ge aya keur aya di ditu ka kiai anu aya minggu atuh pan ka Cilongok atuh ayahna bae jasan teu loba keneh ceng jacak abah mah tipe-tipe awewe nu buukna beureum antingna ge rada gede aju kadeuleuna menorna ge beda tama bujalna kadeu auratna kadeuleun pernah ku abah teh kadeuleun nya teh di pintu bar pernah malah mata di jati teh di nelayan teh abah liwat aju nyana asup ka jero meureun jeung abah henteu abah mah neulekeun doang jadi tadi jore-jorekan ku bapana ngan sistem ngajorekeunna model kos kitu tah ieu mah abah mah neuk nanya bae lain nanya eta sia eta neuk diteruskeun bae eta kos kitu cah sareng bahasa ieu tah sareng bahasa ieu tah indah jasa tah bahasa teh lamun dijabarkeun ku bahasa urang mah tah Quran mah lamun teu ngaji ilmu ma'ani ilmu bayan, ilmu bade, mual bae indah ngahartikeunana. Sarua teh jeung tadi teh. Teh apa neuk diteruskeun bae. Maksud abahna mah pan ulah. Tetapi pan bahasana atuh terserah sia teh neuk diteruskeun bae. Tah ieu ge kan kieu. Duh, arak teh cek Gusti Allah. Hiji arak teh innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun. Hiji rijes cak Gusti Allah teh najis kadua min amali syaiton cak Gusti Allah nomor katiluna eta teh nimbulkeun adawah jeung bagdo nomor kaopatna jeung selanjutna wa yasudakum an dzikrillah wa anus shalah tak kitu kagorengan teh eta teh dina masalah khamri jeung maisir lumantak cek Gusti Allah fahal antum muntahun apakah maneh teh deuk eureun apa deuk terus bae tah sarua jeung tadi tah tuh kan ai ku ngaji mah kabongkar bae kan ku ngaji mah mantak wayahna laki-laki ge ngaji dewe mondok ka dieu tah incu bawah apa ka pondok ieu nyaritakeun pahal antum muntahun bae ge tapan hese aja padahal mah ulah mabok atuh sia ulah judi atuh sia jabarang goreng tah mah atuh cak Gusti Allah ngajauhan ka ai ngajauhan ka salat risun najis amali setan bahkan nimbulkeun kana adawah wal bagdo manya dilaksanakeun bae ku sia eureun sia tapi make bahasana limit luar biasa fahal antum muntahun masyaallah model tadi bae tah jabuukna beureum tah mah antingna ge gede tuurna ge kadeuleu bujal lagi kadeuleu kadang-kadang aya di bar kadang-kadang aya di nelayan terserah sia tah mandeg diteruskeun apa henteu ngeunaheun kadengena tapi mentog cak anakna teh mah aing sarua jeung diulahkeun sabenerna mah je gelabah lah mikir heula bah atuh mikir heula atuh sia tuh kan jadi mikir bener oge nya abah jipan ka ditu sia bakal boga anak mun boga anak atuh pan eta turunanana engke teh sa bapana pan sia sa indungna pan sinden pan goreng kadengena aing boga incu ti sinden oke nyabahnya tuh teman pahal antum muntahun nanti sih andek terus tuh masya Allah Al-Quran teh lamun urang ngaji ilmu bilagah nikmatna luar biasa tak eta kos kitu bahasa teh ngeunaheun mah horeng larangan jerona mah sarua jeung mentak ditafsiran ku Imam Jalaluddin ku Imam Jalalain cek Imam Jalalain na ieu ai intahu an sia ulah mabok bae imah kuarima bagian daripada ulama eren sia ulah mabok bae jam gorenganna khamri wal maisir teh eren sia judi jam goreng sia maisir teh judi teh tina bahasa Gusti Allah fahal antum muntahun dijabarkeun melalui ilmu ma'ani jadi majaz lantaran istifham bimana amr geus dijelaskeun entau eren sia mun teu eureun kumaha kadieuna bakalna aya ancamanana wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wahdharu
fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Masih keneh aya katerusanana ieu aya teh, tapi kadeleuna geus luak liuk bae. Padahal mah asup ka majlis geus ngahareupan